Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halu tea geningannya dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Ratu Jin Nyimas Talaga Wuning karya Kang Rompis bagian anu ka-8 nya palawargi sadayana. Ieu sadayana aya 10 episode janten mung 3 episode nya. Kini teraskeun kana dongeng-dongeng nu sanesna. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Nyimas Talaga Wuning ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu teu acan subscribe nya kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Nu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ebun hulak saketika bingahan atau mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Pokona mahkum kadulu-dulu nu aya di lemur barain nu aya di kota ugi di pangumbaraan mugi ieu dongeng teh sing tiasa janten landong katineung nya. Urang teh janten wasilah tiasa nganjang ka hiji alam imajinasi. Sabab ku dongeng teh urang teh asa nganjang kana lalakon anu dipedar teh nya. Urang nyiptakeun imajinasina da ima audio pan gitu. Oh asa-asa urang nu ngalalakon teh kitu. Supados teu nyangkolong tingkada waktos ayo urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Nyimas Talaga Wuning bagian anu ka-8. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Kaayaan kademangan Pasir Gede beda ti sasari karasa leuwih rame. Alun-alun pinuh ku jalma jajalaneun teu sirikna heurin usik anu daragang meh unggal tempat aya nu suwung. Para tatamu agung tos sarumping para gegeden daratang kabeh tumplek ngaluuhan teu cacah teu menak. Culuk waktu ninggang mangsa poe anu dianti kiwari kasungsi Sukma sareng Den Purbaya bade ngadahuk ngalaki rabi beber layar mungkas adegan ti alam lalagasan ka alam rimbitan. Hajat kacidarohakana di kademangan Pasir Gede mah meh taya nu mapakan. Para pangagung anu aya di wawahan kagubernuran Mandragiri daratang ngaluuhan nuka cida narik ati pikeun balarea nyaeta panganten awewe Den Purbaya pamun teuna ngagebur cahayaan geulis lir widadari.
Nyimas talaga uning nyurup nyuwun kana raga Den Purbaya ngahaja ngajaga bisa aya nu demit boga karep nyelakakeun ka Den Purbaya. Dina prungna walimahan Sukma mere mas kawin perhiasan emas ditaretes ku batu permata nu nyaraksian kacida hookeun geus bisa ngijir hargana geus pasti atuh kacida mahalna. Cacap di rapalan panganten munjungan ka para sepuhna soca Den Purbaya banjir citangis ngaraos bingah sareng kagagas awor ngajadi hiji. Para tatamu ngawilujengkeun ka panganten ngiring bingah tos laksana ka piduriat. Para tatamu bari ngalobrol teh kaslangan ku tuang leueut. Urang lemur Cisaga ampir kabeh daratang ka Pasir Gede sambung doa oge ngawilujengkeun ka panganten. Nu daratang ku pamangku hajat teu diwilah-wilah cacah kuricakan atawa menak pangagung sarua dibageakeun. Di luareun alun-alun anu daragang paciweuh ngaladangan jalma-jalma balawiri meheurin usik, para pagawe kademangan, awewe lalaki lalempang mapayan jalan alun-alun, bari marawa kadaharan bagi keunung kanu araya didinya. Aya kutahaga karyaan teh nya euy, nepi ka bisa ngabagi ancaka unggal jalma. Ceuk hiji kolot ka baturna bari muka ancak. Umur-umuran kuring ge kakarek mangi ayeuna. Mugi kadua panganten teh cing rahayu nepikeun ka pakotrek iteu. Ka para sepuhna oge cing paranjang yuswa babari rezekina. Temal baturna milu ngaduakeun ka panganten. Dulu yeuh usi ancak, aya daging kotok jeung daging muning. Acan kata mah ku lauk tah. Sok inget ka anak pamajikan ari kieu teh Ceuk eta kolot bari ngadekul dahar. Manya inget ka anak pamajikan ari ngahuap beuki kerep. Temal baturna bari seuri. Minangka hiburanana loba pisan, lamun diitung ku waktu aya kana 3 poe 3 peutingna, di antara lobana para pangagung anu daratang aya Raden Faisal anu diukna nyorangan di juru, panuna teu boleh ngareretan ka panganten awewe anu sakitu mencrangna. Hatena ukur bisa ngagremet sagala tarekahna keur nyilakakeun Den Purbaya teh geuningan temet. Raden Samba sareng garwana Den Nurmala nuju caralik disarengan ku Raden Satria sareng garwana nyaeta Den Yuliana. Tamu teu saat terus bae daratang tisuklak tisiklukna. Geus aya kana 3 poena tisaprak Sukma sareng Den Purbaya ngadahup, sanajan geus kawin oge can pernah sare babarengan ku sababri puku tatamu anu teu boleh daratang. Ngan marengan poe katilu kakarek rada salse nu daratang teh teu purug teuing, kangaranan panganten anyar geus tangtu raragab keneh.
Mangga Den bilih bade leleson mah. Ceuk Sukma gek diuk dina kasur. Teu kedah nyebat enden atuh. Margi ayeuna mapan abdi titus janten garua engkang. Saur Den Purbaya imut ngagelenyu. Muhun bade nyebat Nyai Bayinya. Mun langkung raoseun kitu Kang. Bilih engkang bade kulum ti payun mangga atuh. Abdi mah da teu acan tunduh ieu teh. Har, tepuh hukuh Nyai mah. Piraku engkang kulum nyalira, Nyai ngelelentuk calik. Janten abdi kedah kumaha tuh Kang? Nya urang kulum sasarengan bahaya tuh. Nyai peureum Kang beunta. Gepan jadi peureum beunta. Ai, dasar tuh uyahannya. Cek Den Purbaya gumujeng, socana ngadila ka Sukma. Antuk nama duanana pating goledag sare, ngan edas eta mah silih tonggongan sarena teh. Nyimas talaga wening anu aya di kamar ukur nyenghel seuri kagugu ku polahna Sukma jeung Den Purbaya. Nyimas talaga wening ngutekeun curugna. Aduh Kang. Den Purbaya ngagurubug terus ngarangkul ka Sukma, margi salirana karaos getek kawas aya nu lebet. Aya naon Nyai? Temal Sukma reuwaseun bari rikat malik. Aya nu lebet kana salira abdi Kang. Karosna getek pisan. Cobi tinggal Kang, palawur aya cucunguk. Bari ngeleper, leungeun Sukma lalaunan ngudarak sukan Den Purbaya. Lenyap atuh hate Sukma teh ngalenyap, ningali pakulitan Den Purbaya anu umyang koneng. Teu aya nanaon Nyai. Ceuk Sukma sorana haros-hos. Gilisir aya nu ngagilisir kana bitisna Den Purbaya. Den Purbaya ngagurubug deui sampeanana dikejetkeun. Aya naon deui Nyai? Kana bitis aya nu ngagilisir Kang. Sukma cengkat sinjang Den Purbaya teh disingkatkeun ka luhur. Hate Sukma lelenyapan ningali ping-ping anu ngagelemong. Aya naon Kang? Asa marerang kieu geuningan. Cikikik atuh nyimas talaga uning teh nyikikik seuri. Puguh bae Sukma ngaranyug. Rek nyebut eueuhna naon jadi salah ngomong. Cucurut. Barang ngadeng aya cucurut teh, Den Purbaya ngakurinyel gugah, bari teras ngarangkul pageuh ka Sukma. Mana cucurutna Kang? Muhun ieu anu nuju nangkod. Anu nuju nangkod ka engkang. Temal Sukma kagok ngaheureuyan meureunnan. Dasar pika sebeleuhnya. Nu geulis jamedud ogo. Kaayaan beuki peuting, kajadian satuluy nama ukur maranehna duaan anu apaleun, sabab nyimas talaga uning oge geus taya di dinya. Sakumaha caritaan Raden Satria samangsa datang ka Kademangan Pasir Gede, lamun Sukma rek diangkat jadi panglima kaprajuritan kagubernuran Mandragiri. Dina hiji poe anu geus ditangtukeun, Sukma indit ka Mandragiri disarengan ku garwana nyaeta Den Purbaya.
Kitu deui Raden Samba sareng garwana Nur Rumala sami ngiring ngajajab. Ari kolotna Sukma nyaeta Bah Sarma jeung Amu Siti teu marilu, kabeneran Bah Sarma keur kabancen nandangan kasakit, lain teu nyaah kanu jadi anak, ngan bisi ngabarubahkeun ka sararea. Sobatna Sukma nyaeta si Galing sarua milu ka Mandragiri, sokomo ayeuna mah geus jadi pangawal kaluarga Raden Sambas. Teu kacaturkeun di jalana, sararea geus anjog ka bumina Raden Satria, para tatamu uleman sami tos sarumping kadinya. Temiceunan waktu lila, Sukma terus bae diistrenan jadi panglima kaprajuritan kagubernuran Mandragiri. Memeh diistrenan, Sukma geus salin bajuna make baju panglima, tembong beuki gagah nakeranan. Cacap ngistrenan, Raden Satria teras bae biantara. Dina biantarana Raden Satria teh negeskeun pancen gawe salaku panglima kaprajuritan nyaeta miboga tanggung jawab keamanan keur sakabeh wewengkon anu aya di wawahan kagubernuran Mandragiri. Kagubernuran Mandragiri teh kacidalgana diwangun ku 10 kabupatian sarta 40 kademangan. Cacap Raden Satria biantara, Sukma pada ngawilujengkeun ku para tamu anu ngaluuhan kadinya. Sanggeus jadi panglima kaprajuritan, Sukma cicingna ayeuna mah di Mandragiri, sabab dibere imah ku Raden Satria, kitu deui aya 10 pangawal anu ngajaga imahna, aya oge purah masak jeung bebersih. Lamun init-initan teu boleh kairing ku pangawal pribadi Sukma. Ari Raden Sambas saminggu satuta Sukma diistrenan jadi panglima, anjeunna ge sarua dibenum janten bupati di Rancasupa. Ti Mandragiri mah teu anggang teuing ukur meakeun waktu 7 jam kana kareta kuda. Dina hiji waktu, Sukma keur aya di bumina Raden Satria nyubadanan pangangkirna. Kieu ieu teh Raden, kula karek balik ti Wanamukti ngaluuhan pangangkir Tuan Richard Panholen. Kusabab aya kajadian anu kacida gentingna, nyaeta kagubernuran Sasak II teh geus dijora ku para karaman begal. Dina eta kajadian, Gubernur Raden Arya sareng garwana Ende Nawang teh jadi korban kabiadaban para begal. Useur dayeuh Sasak II kiwari geus dikumawasa ku para begal. Sakabeh pasukan kagubernuran taya nu mampu ngalawan, sabab gegedugna nu ngaran si Gagak Hideung tepan kacida saktina. Tah kitu deui balad-baladna ngabogaan pangabisa nu kawilang luhur. Tuan Richard Panholen teu bisa ngirim tantara Walanda pikeun ngungkulan para begal. Nu jadi marga lantaran pasukan Portugis masih kumawasa secara administratif. Nyahartina mah Walanda teh can kumawasa sapinuhna di Sasak II. Kitu pok-pokanana Raden Satria ngajentrekeun kaayaan di kagubernuran Sasak II anu kiwari aya dina cangkingan para begal. Janten satrasna kumaha juragan? Tah, Tuan Richard Panholen minta bantuan ka urang sangkan Sasak II bisa kacokot. Tapi ulah kanyahoan. Lamun urang aya di pihak Tuan Richard Panholen, bisi pihak Portugis nyieun tindakan. Sabisa-bisa mah kudu kaciri anu merangan para begal teh rahaya. Tah kitu Raden. Oh mun kartos pisan juragan. Keun abdi bade ngabujengan ka Sasak II. Sasatna mah nyamur banginten, ngarah langkung uning ngakayaan nu saleresna. Kitu ceuk Sukma mereka cindekan. Tah kula banget percaya kasih Raden. Bisi butuh bala bantuan sok bae keprak balad di unggal kabupatian. Sementawis mung abdi wungkul bade mios ka Sasak II juragan. Sok kumaha Raden baelah nu apalnya. Unyuk sumangga juragan. Cacap babadamian Sukma amitan ka Raden Satria.
janten engkang tiba diangkat ke sasak dua. Saur Den Purbaya tumaros ka carogena. Sukma geus balaka ka Den Purbaya lamun boga niat arik indit ka sasak dua. Muhun Nyai, engkang kedah nuhunan pancen ti Tuan Richard Panholen margi kayaan di ditu tepan kalintang gentingna. Abdi mah hariwang Kang, pilih kumaha onam. Abdi mah alim di kantun Kang. Nu geulis ngarenghi teras bae ngarangkul ka carogena. Wayahna geulis, kapan Kang teh nuhunan pancen nagara kedah tumut kana parentah salaku panglima kaprajuritan. Temal Sukma ngusapan rambut Den Purbaya. Abdi ge ngartos Kang, namun abdi teh sasat nuju mejeuna sono bogo. Geget asing markatesna sareng engkang, tangtus bae ngaraos kalengitan. Dalang Kang sami darah patebi sareng salira. Namung cing sabar bae, tos sering sematang tos enggal mulih deui. Bilih di dieu taya rencamakeun ku engkang dijajab ka Ranca Supa, sakantenan bade nepangan Kang Galing. Kitu pokna Sukma ngabeberah ka bojona, kangaranan panganten anyar puguh bae keur meujeuhna sono bogoh ngumbar ka Suka. Saya nama kitu Kang, abdi nganjer heula di Ranca Supa. Kaleresan jalan ka sasak dua mangalangkungan heula ka Ranca Supa Kang. Ongkohan Kang nagere-ger ari Nyai di Ranca Supa mah. Geus puguh paheut mah Den Purbaya teras bae ka pawon nyayogikeun katuangan kanggo carogena. Dina poe isukna, Sukma sareng Den Purbaya arangkat ka Ranca Supa kana kareta kuda dibarengan ku opat pangawalna. Teka catur di jalana, Sukma sareng Den Purbaya tos anjog ka Ranca Supa. Raden Samba sareng Den Nurmala kalintang bingahna kadongkapan mantu sareng putrana teh sadayana lalebet ka bumi. Den Purbaya sareng ibuna Den Nurmala teu ngiring ngobrol teras bae aranjeunna mah lalebet ka rohangan sanesna. Raden Samba sareng Sukma gukek caralik, teu lami pok bae Raden Sambas ngawakca. Tadi teh cikene ama jeung ibuna ngobrolkeun hidup duaan. Paranjang umur, ayeuna kadarieu. Kumaha kayaan di Mandragiri? Berkah ama, namung pangna abdi ngabujengan ka dieu teh aya perkawis anu bade didugikeun ieu teh. Kitu ceuk Sukma terus bae nyaritakeun kayaan dirina anu boga pancen ti Tuan Richard Panholen. Dicaritakeun oge kayaan di kagubernuran sasak dua anu kiwari geus dicangking ku para begal. Kitu ama carios nama wahal eta pisan abdi teh dongkap ka dieu. Nya kahiji nama bade nitipkeun si Nyai di dieu, nu kadua nama bade namut heula Kang Galing kanggo ngarencangan abdi ka sasak dua. Teu nyana lamun para begal teh geuningan geus ngagalaksa. Nepi ka bisa nyangking ka gubernuran sasak dua sagala eta. Bener lain nalaurakeun kitu mah. Hartina para begal ngabogaan pangabisa anu kawirang luhur. Tapi ama percaya ka hidup. Nu penting mah kudu ati-ati lan waspada. Engkeun si Nyai mah sahulaanan mah di dieu heula. Perkara Jang Galing mah hempek teh teuing ama moal ngoretkeun. Kitu kasauran Raden Sambas teu boleh mepelingan ka mantuna. Kartos pisan ku abdi ama, mugi bae sadayana lancar teu aya halangan naon. Temal Sukma rengku, ama teu boleh ngadoakeun kanu jadi anak, sangkan aya dina kalancaran dina sagala rupana. Kamana si Nyai teh? Saur Raden Sambas bari teras ngagentraan Den Purbaya. Teu lami Den Purbaya kadinya, ieu salaki hidup bawa ka pawon, karunya bisi lapareun Nyai. Mangga ama, abdi geus mereng sepupulah kanggo Kang Sukma ieu teh. Waler Den Purbaya bari teras bae nyanak carogena ka pawon.
Basa peutingna sukma nepungan sobatna si Galing ngabejakeun pancen anu rek init ka sasak dua, si Galing ge teu baha, manehna sayaga rek maturan sukma init ka ditu. Peuting geus lekasan kaganti ku mangsa beurang. Manuk recet di sarada mapaguanci isu kasilir ku angin leutik ngahiliwir. Sukma geus saged rek init ka sasak dua, inditna dibarengan ku si Galing jeung opat pangawalna. Dijajab ku Kamelang Den Purbaya, kareta kudan mawa Sukma jeung si Galing teh lalaunan ninggalkeun bumina Raden Sambas. Tiranca supa ka sasak dua aya kana 7 jamna kana kareta kuda, tapi Sukma moal langsung ka sasak dua tapi arek ngajugjug ka hiji lembur anu katelah Cieuri. Hiji lembur singkur ka asup ka wewengkon Kademangan Cinangka, wawahan Kabupatian Ranca Supa. Sukma geus boga rarancang, manehna moal langsung asup ka sasak dua anu kiwari di kumawasa ku para begal. Sukma arek asup heula ka hiji lembur anu rada anggang ti sasak dua, tujuanna ngarah teu jadi panyuriga sarta leuwih laluasa dina lumampahna. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos teu nyekapan deui geuningannya. Cag urang tunda ieu lalakon Nyimas Talaga Uning bagian anu kadalapan, insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu ka-8 nya. Sadayana 10 episode janten kantun 2 episode deui. Biasana ari sakadik mah episode urang teu kumanya carita teh kitu kahartos alurna teh nya. Cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihaneuleum sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.